Ya, Cek, jadi 30.000-an. 30.000-an. Catet teh we nya non. Nah, dicatet, Cek. Padahal poe ayeuna abi aya doorpress khusus ke para pelanggan. Tapi anu hutangna geus lunas, Cek. Doorpress non? Iya, Cek. Hari anniversary abi anu ka3 tahun si papi. Doorpress na aya magicom, kompor, aya mixer, loba we lah pokona mah. Alat dapur rumah tangga non. Siapa tahu Ece beruntung. Tapi berhubung Ece ngahutang, jadi tidak termasuk. Doorpressna khusus karena teu boga hutang. Yang satu nur ari kitu mah. Ye. Bayar we. Eta geuning loba duitna, Cek. Lain deui ieu mah. Jadi Ece menang doorpressna nya. Tah Nur, ndogna 10, sabaraha Nur? Hitung heula nya, Cek. Naha make jeung dihitung-hitung, ciga anu teu percaya ka urang. Sieun kurang ndogna, Cek. Oh, pas ngomong we sieun rugi. 25.000-an. Tah duitna. Nuhun nya, Cek. Nur meuli endog. Tah duitna. Ya. Pulangan mana Nur? Hah? Pulangan? Tadi orang nenen duit di dia 100.000. Oh wah, orang macan nyokot. Naon Cek Haji? Ngira orang anu nyokot? Tuh, tempo, duit mah murah dihandap. Iya Nur. Nyanggas Nur, mana pulangan orang? Ya. Matakna, ulah sok ujon, bulan puasa, iya teh. Bulak balik. Pasti kerenangan injeman duri. Nur, ayah beas. Astagfirullah. Ece rek melinya. Mau jadi? Ayah beas mah. Kalau jadi, tadi ada ngayah hutang, yang sekalian beli beas. Jadi ngayah hutang lagi. Cek, tos di mana? Geus di warung hareup. Nah, atuh balanja ka dieu. Tapi kan hutang urang di dieu geus gede. Teu bisa. Jadi kapaksa urang ngahutang ke warung hareup. Oh, gitunya. Untung aya kene sesa. Nur, ayah gas? Ayah nih. Iya nih. Kurang hiji Nur. Awas haji dah. Kira aku biasa sih nih ayah. Kesinis mah ayah, lamun kerja haji mah awal. Cah Haji balanja. Mau anu dek hareup. Tuh netizen tempo. Tuh tempo netizen. Hari balanja ka batur, hari nganjuk ka dieu. Aya teh nu kitu netizen.